شيخنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه شيخنا مرشدنا كيجي محمد يحيى كيجي أحمد طه وصولهم فروعهم أهل بيتهم أهل سلسلتهم لحضر جميع والدينا والديكم أمهاتنا أمهاتكم أجدادنا أجدادكم جداتنا جداتكم لمن له حق علينا استوصانا قلدنا عندك بدعاء الخير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حامدا لله ومصليا ومسلما على حبيب الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف ومجد وعظم على حبيبك سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها العصوب وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadaratil afadhil al-mukarramin, para habaib, para dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ajengan, para aparatur pemerintahan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saderek-saderek sadayana anu karintang dipihormat. Mudah-mudahan dina wengi ayeuna Allah subhanahu wa ta'ala tikawit ieu dugi ka yaumil kiamah ngajantenkeun urang sadayana janten golongan jalmi-jalmi anu bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur-dulur sadayana, acara urang teh ieu teh nyaeta acara ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan alam, panutan alam, kakasih Allah syafi'ul ummah nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kuberkahna urang sadayana ngagungkeun Kangjeng Nabi, kuberkahna urang sadayana ngariung sasarangan di ieu tempat, kuberkahna aosan-aosan salawat ruh urang, ruhani urang nyambung salang ruhani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulur sadayana diterangkeun dina kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitabna ngaranna Majalis As-Saniyah. Ulama ngajelaskeun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nyeun makhluk teh tilu rupa. Allah subhanahu wa ta'ala nyeun makhluk teh tilu jenis. Nu kahiji nyaeta makhluk anu ku Allah dibere akal tapi teu dibere nafsu. Aya makhluk Allah dibere akal, manehna ngarti kudu taat ka Allah, manehna ngarti kudu ngagugu ka Allah, tapi ku Allah teu dibere nafsu, teu dibere syahwat. Ngaranna malaikat. Malaikat mah tara pernah salah, salilana bener sabab teu dibere kahayang nu lain-lain. Fikiranana sadar bahwa kudu ngagugu ka Allah subhanahu wa ta'ala. Aya deui makhluk teh dulur sararea anu ku Allah dijieun teu dibere akal tapi dibere nafsu, ngaranna sato. Sato mah teu boga akal, teu bisa mikir, sato mah dibere nafsu. Gitu. Sato ngaranna da teu bisa mikir, sato mah sapi teu bisa mikir, doma teu bisa mikir, bisana ngan saukur boga nafsu jeung boga syahwat. Aya deui makhluk anu ku Allah dibere fikiran oge dibere hawa nafsu, ngaranna manusia. Cek ulama, cek anjeunana
di mana jelema bisa ngelehkeun hawa nafsuna anu menang akalna, maka jelema eta naik darajatna kana derajat malaikat, hartina jelema mulia. Tapi lamun jelema teu bisa ngelehkeun kana hawa nafsuna, itu nu menang nafsu daripada akalna, maka jelema eta pasti derajatna turun kana derajat sato. Hartina beungeutna jelema tapi kalakuanana doma, beungeutna jelema tapi kalakuanana kuda, sabab hirupna diatur ku hawa nafsuna lain diatur ku akalna. Al-Imam Al-Ghazali ngajelaskeun dina Ihya bahwa moal aya nu bisa ngelehkeun nafsu kecuali akal. Moal bisa, malaikat moal bisa ngelehkeun nafsu, keterangan-keterangan moal bisa ngelehkeun nafsu. Kernaun keterangan, kernaun hadis, kernaun Quran, lamun urang teu faham, teu ngarti tentang hadis, tentang Quran. Bisa ngerti ayana dawuh Allah, bisa ngerti ayana dawuh baginda Rasulullah sallallahu. Maka di mana-mana jelema bodoh, di mana-mana jelema tolol, maka akalna pasti bakal eleh ku nafsuna, di mana kitu derajatna moal beda jeung sato. Kitu jelema teh matak tong aneh, di mana ningali jelema siga sato tong aneh. Pan aya jelemanya gaweana teh nyatu, aya nu kitu loba gitu. Isuk-isuk barang hakan, datang barang hakan, sore barang hakan, peuting barang hakan. Init-initan nu diteangan hakaneun, datang kadulurna nu dibahas hakaneun, nyatu we. Huleh timimiti baso tahu batagor gitu, batagor kuah digular gilir hakaneun, eueuh deui pikiranana iwal ti haka siga saha teh, siga sato. Aya deui jelema teh gelut gadagna teh mung eleh, gelut isuk-isuk pasea beurang pan pasea ribut gaweana teh siga naon, siga sato. Naon sato nu gaweana ribut? Ucing teh ribut gadagna teh, pangih jeung nu boga imah ngadat ngameong gitu kan, dibere dahar ngameong keneh, pangih jeung babaturanana ribut keneh gitu. Jelema sigau beungeut mah jelema ngan hatena sato. Naon sabab otakna jongkok, otakna turun, otakna eleh ku hawa nafsuna. Kumaha supaya orang jadi mulia? Allah deui cara iwal ti ngalawan hawa nafsu. Akal orang jalan, pikiran orang jalan. Matak diterangkan dina sedeuk dina hiji keterangan, rubba syahwatin sa'atin aurasatka huznan tawila. Loba pisan tina kahayang kanikmatan anu sakedeung tapi kasangsaraan anu salilana, nya sangsara dunia, nya sangsara akhirat, nya cilaka dunia, nya cilaka akhirat. Eueuh Kang, kanikmatan dunia anu langgeng eueuh kitu. Matak Nabiullah Nuh alaihi salam ditanya ku malaikat Jibril, ya atwalal anbiya umran, hai nabi anu paling panjang umurna. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh umurna 1000 tahun kurang 50, hartina 850 tahun. Ditanya ku malaikat Jibril, kumaha pendapat anjeun Nuh tentang dunia? Cek Nabi Nuh, dunia teh siga asup ka hiji lawang, kaluar tina lawang nu hiji deui. Hartina kumaha? Hartina cek ulama dunia teh ngaliwat, dahar ngaliwat, awewe ngaliwat, duit ngaliwat, kabeh ngaliwat. Eta teh dunia. Mata kelamun jelma dunia tujuanana, maka ku Allah pasti diberi kabingung jeung kasusah dina hirupna. Naon sababna? Sabab dunia daru humumin wa daru humumin, tempat bingung oge tempat dunia mah dek dahar ge susah, jelema dek dahar susah. Dunia mah kudu masak heula, teu masak kudu meuli heula.
geus aya dahareunana kudu dihuapkeun, kudu digayem tuluy, kudu diteleg. Kitu dunia mah hayang duit ge susah, hayang duit kudu usaha heula, kudu dagang heula, kudu gelut heula. Hayang naon teh? Hayang duit. Geus aya duitna kumahakeun tuluy beakeun, geus beak teangan deui. Kitu dunia teh. Jelema anu neangan dunia, anu tujuan hirupna dunia, berarti jelema eta jelema anu rugi, sabab jelema eta teu bisa ngagunakeun akalna. Nu ngelehkeun nafsu teh akal, nu ngelehkeun nafsu teh akal. Contoh kieu, ku urang dibere contoh. Sararea nya kudu ngarti, ngaji teh kudu bener, ngaji teh kudu angeus, ngaji teh kudu faham. Di mana ngarti pasti orang robah. Nah orang terobah sabab teu ngarti. Nah make tara robah sabab teu faham. Tah di mana orang ngarti pasti robah. Cek urang kieu umpamana, mang ulah ngaliwat kadinya. Naon kitu? Lamun ngaliwat kadinya di dinya aya begal. Engke motor mang dicokot, duit mang dicokot. Cek urang ieu di bejaan gitu, maneh percaya ka urang cek kadinya, maneh salamet sabab urang nyaho di dinya teh aya begal. Maneh percaya salamet, maneh teu percaya ka urang, maneh cilaka. Cek maneh teh kieu, paduli teuing lah, aing mah da teu nyaho, aing mah da teu neuleuh, nu penting aing hayang ngaliwat kadinya. Ngaliwat we kadinya, turuy we di begal, motor dicokot, duit dicok. Kira-kira maneh sedih moal? Sedih. Naon sabab? Sabab teu percaya ka urang. Kitu, eta teh ngaji. Kayakinan hirup urang, awal kepercayaan urang nyaeta keimanan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leungit teu percaya tina diri urang, runtag hirup urang. Leungit keyakinan tina diri urang, hancur hirup urang. Kasaha leungitna? Ka Allah. Kasaha leungitna? Ka Rasulullah. Sabab leungit kepercayaan ka Allah, sabab leungit kepercayaan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, percaya keneh ka babaturan, percaya keneh ka dudungan, percaya keneh ka pamajikan, percaya keneh ka rekan kerja daripada ka Allah jeung ka Rasulna. Gitu tah? Tuluy weh dikhianati ku babaturan, dikhianati ku pamajikan, dikhianati ku dudungan, akhirna putus asa. Sangsara hirupna riweuh, hirupna sabab naon? Sabab teu percaya ka Allah, teu percaya ka Rasulna. Tah urang ngariung ieu dikumpulkeun di pangungan, di lampuan, dijieun sarana supaya urang sararea ngarti saha Rasul, supaya urang sararea ngarti saha Allah. Eueuh jelema nu bahagia kecuali ngagugu ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eueuh jelema nu bahagia kecuali nu ngagugu ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitu dulur sadayana, diingetan bisi poho dunia teh aya tungtungna, dunia teh aya akhirna. Gitu tah matak diterangkeun ku ulama, salah weh tujuan pasti salah lengkah, salah weh maksud pasti salah arah urang teh. Naon sabab? Da tujuanana lain Allah, tujuanana lain Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah lain tujuan, Nabi lain tujuan, berarti salah lengkahna, salah tujuanana, berarti bakal ngaco hirupna. Gitu ban? Ngaco hirupna. Siga jelema ayeuna ku urang di bejaan sararea ieu. Ngajinya, ngaji teh aya hakikat, ngaji teh aya syariat. Aya nu katempo ku lahir, aya nu teu katempo ku lahir. Contoh, aya hiji bapa, aya hiji bapa ya. Boga anak tilu, boga anak
tilu. Hiji kuliah, nu kadua SMA, nu katilu SD. Hiji kuliah, nu kadua SMA, nu katilu SD. Nu kuliah dibere jajanan teh 50.000, dah jauh kudu make meuli bensin jeung sagala rupa. Umpamana nu SMA mah dibere jajanan teh 20.000 sabab deket gitu ku leumpang ge mah mahi. Nu SD mah dibere jajana 5.000 sabab diantirkeun teu make leumpang, teu make ongkos. Terus nu SD protes ka bapana, bapak teu adil, bapak teu baleg, bapak salah gitu cek anu SD gitu sabab teu sarua. Nah ai si akang nu panggedena 50.000, nah nu kadua bet 20.000, nah abdi bet 5.000. Padahal mah sarwakeun weh kabeh. Cek saha tah? Cek jelema anu SD. Cek urang ayeuna ieu nu mikir anu salah bapakna apa budakna? Nu salah budakna apa bapakna? Nu salah bapakna budakna. Nu bener ngejawabna atuh iman bapana budakna nya cek urang ya dibawa mikir mah lieur kakarak sakitu maneh can sakitab can sakieu bapak boga budak dengikeun cek aing dengikeun ieu teh saya geus peuting dengikeun. Balikan deui aya bapak boga budak tilu. Hiji kuliah buruhna atawa jajana 50.000 sabab jauh kudu meuli bensin. Nu kadua SMA kelas hiji dibere duitna 20.000. Nu katilu SD kelas genep dibere duitna 5.000. Si budak nu SD protes ya, bapak aing teu balik, bapak aing teu adil. Nah si kakang nu panggedena 50.000, nu kadua 20.000, urang bet 5, kuduna sarua ngarah adil 50.000 ka kabeh. Nu salah saha? Budakna bapana? Budakna. Naon sabab budakna belegu nya bodoh sabab SD teu ngarti marukan adil teh kudu sarua. Siga jelema dina bagi waris eta teh bodoh. Urang di bejaan loba nu pasea bab warisan awewe kudu sarua jeung lalaki sabab anak awewe ge anak bapakna, sabab anak awewe ge sarua sia teh anak inung bapakna. Ieu meungpeung awewe wungkul dengikeun ku sia teh awewe gitu doraka sia teu ngagugu kana hukum Allah. Cek Allah kudu beda. Nah make kudu beda. Cek Allah lalaki mah 2, cek urang sunah satanggungan. Satanggungan teh lamun apal tukang tanggung aya 2, di hareup hiji di tukang hiji. Awewe mah saganongan, hartina saganongan teh hiji, lalaki 2, awewe hiji. Naon hikmahna? Eueuh keterangan awewe titah ngajamin salakina, eueuh nu aya lalaki anu kudu ngajamin salaki pamajikanna. Di mana lalaki menang kabagian 2 bagian dan si eta mah boga kewajiban ngurus pamajikanana. Awewe kan menang sabagian sabab si awewe mah teu boga kewajiban ngurus salakina. Kitu belegug aimani. Allah teh nyaah sabab Allah mere kawajib tuluy ku maneh dilawan siga budak SD tadi. Allah teh teu adil, Allah teh teu bener. Eta teh ibarat budak SD tadi anu nyalahkeun bapakna. Nu kitu ngaranna goblok bin belegug. Saha nu kitu teh? Awewe zaman ayeuna tah inget sia doraka situ teu meunang sia. Mata kudu ngaji oge. Mata kudu ngaji kudu ngarti ai mane ngaji teh kudu faham. Ngarah teu rudet hirup teh.
Matak cek ulama cek Imam Ghazali, di mana tujuan jelema dunia, maka jelema eta pasti bakal sisirikan. Lamun cek bahasa Arab nama bakal hasud, lamun tujuan jelema dunia. Matak loba adi jeung lancek pasea, loba awewe jeung lalaki pasea, loba dulur jeung dulur pasea. Karena naon? Karena hayang menang bagian leuwih gede. Karena tujuanna dunia. Siga tukang dagang jeung tukang dagang pangan amak lah. Lamun batur maju urang teu maju. Gitu Pak? Amak lamun batur rame urang teu rame. Mikir nyeri hati ieu kumaha carana supaya batur ditotong, supaya batur cila. Ngaranna naon? Ngaranna hasud. Cek bahasa Sunda mah sirik. Jelema nu hasud teh sarua jeung nyalahkeun Gusti Allah. Sarua jeung nganggap Gusti Allah teh teu adil. Sarua jeung nganggap Gusti Allah teh teu balik dina ngatur. Maka hukumna doraka gede. Kitu maksudnya. Narek ka mana urang lamun ngalawan Allah. Rek ka mana urang lamun teu ngagugu ka Gusti Allah. Maka dijamin jelma nu ngagugu hawa nafsuna moal eureun tina kabingung jeung kasusah. Mata wayahna di mana maneh hirup kumaha maneh pasti susah. Model urang ayeuna kan urang hirup teh hayang beunghar, sararea hirup teh hayang beunghar. Kanyataan naon? Kanyataan miskin, kanyataan susah gitu. Minangkana mah kira-kira bahagia teu? Kira-kira bahagia teu? Moal bahagia. Da hayang beunghar, kanyataan susah. Hayang kumaha hirup teh? Hirup teh hayang sagala aya, kanyataan sagala eueuh, susah deui. Gitu Pak? Hirup teh hayang dihormat, kanyataan eueuh anu ngahor, susah deui. Gitu? Hirup teh hayang digugu, kanyataan eueuh nu ngagugu susah deui. Tah jelema nu ngagugu hawa nafsu mah susah hirup. Susah. Nu ngagugu hawa nafsu mah susah. Bujeng-bujeng urusan gede, urusan leutik ge susah. Hayang mah urang teh dibere udud, kanyataan teu dibere susah. Siga ajengan ceuk Kang. Kan ajengan mah hayang nanti disuguhan loh, hayang nanti dengikeun ku maneh gitu. Kusia aya ajengan di dengikeun ku sia. Hanya gitu, kahayang nanti ajengan mah terus eueuh nu nyuguhan amak teh. Amak gitu. Naon sababna? Sababna hayang. Sakitu hayangkeun lah hirup, leungitkeun hayangna, cager sia. Cager tah, leungitkeun hayang. Gitu. Atuh leungit hayang mah teu rame. Justru kudu kitu. Hirup mah ulah loba kahayang. Hirup mah ulah loba kahayang bahagia. Lamun teu loba kahayang. Contoh ieu ajengan datang. Teu hayang disuguhan. Lamun teu disuguhan amak teu. Henteu. Da teu hayang disuguhan bae kumaha sia. Dek disuguhan dek henteu paduli teh. Da teu hayang nah, ngeunah kan? Ngeunah. Hirup teh teu hayang beunghar henteu, hayang senang we. Pek teh teu beunghar nya ngeunah we. Da teu hayang beunghar. Nu penting mah senang. Gitu Pak. Hirup teh minangkana mah teu hayang mobil, keun bae. Teu kabeuli mobil. Da teu hayang mobil. Urang panggih jeung jelema Kang, aya jelema ngaranna Ibrahim jelema. Ku aing dibejakeun aing mah tara ngabohong. Si eta mah imahna di jero gang jauh teh. Make motor ka mamana bari jeung geus butut motorna. Bahagia we si Ibrahim mah. Ditanya ku urang Aisyah teu hayang mobil? Teu. Teu hayang meuli mobil abdi mah Kang. Sumpahna ge teu hayang. Abdi mah boga motor ge bahagia. Cek si Ibrahim. Jep cicing simpen ku urang. Panggih jeung jelema hiji deui. Ngahulang masih eta mah stres. Terus we nempoan OLX. Itu naon teh? Nempoan mobil sia eta. Nempoan cicilan oto nu kali tu pinen. Terus
ditanya ke orang aing maneh punya riweuh nempoan naon nempoan mobil aing hayang mobil tuh boga duit kumpulkeun gitu hayang meuli susah teh geus aya meureun saminggu mah kerung kaditu teh nanyakeun mobil geus urang teu ngomongkeun masalah mobil jeung lain mobilna ku urang di Bandungan si Ibrahim mah bahagia ku motor butut ge naon sabab teu hayang mobil si ieu mah geus gablek mobilna teh bogaeun hiji ngan hayang nama hiji susah sabab hayang nama arti teh di mana maneh loba kahayang maneh loba kasusah di mana maneh saeutik kahayang maka maneh bakal saeutik kasusah naon hayang naon salahna atuh lamun hayang bahagia lamun tanpa syarat bahagia teh naon salahna pan urang masuk di syaratan bahagia pokona moal ngeunah seuri lamun can boga mobil matak tepikan ini jah medudu da can kabeuli mo kitu Pak moal ngeunah sare lamun can kajieun imah matak geus 20 tahun kontrak tara tibra molorna teh gegebegan we da ngomongna moal tibra sare lamun can kabeuli salah saha teh salah urang ai mani eta teh salah urang sabab urang teu ngarti sabab urang bahagia teh make syarat kitu teh dunia teh naik we ka akhirat yeuh naik ka akhirat make otak hirupna ulah make tuur lamun urang teu ngagugu ka dunungan lamun urang teu ngagugu ka bos kira-kira urang digaji moal kira-kira urang dibayar moal ai maneh lamun maneh teu ngagugu ka pangeran tong ngimpi maneh hayang ka surga sakitu babari can abdi mah maot teh hayang ka surga ngeunteung heula sia jol hayang ka surga sok salat tara sok ngaji tara sok eureun doraka tara janji hayang ka surga urang mah gadag tara boga dunungan henteu jol hayang digaji pan gelo meureun sia gawe di saha jol hayang digaji kitu meureun lamun make otak matak jelema nu gablek otak mah tara salah menta gaji nanti kadununganana ka bosna da gawena di bos di mana teu boga otak mah menta gaji nanti ka batu komo nu tara gawe mah tuluy mentaan gaji aya nu kitu loba sia gadag nongkrong gawe mabok nguriling mentaan duit gering teh teu make otak teh nu kitu teh teu make otak matak riweuh lamun ngobrol jeung jelema nu teu make otak seperti zaman ayeuna loba nu nyarek di mana teu meunang ngagungkeun Kangjeng Nabi teu meunang ngamulyakeun Kangjeng Nabi kitu pan teu meunang ngayakeun perayaan anu ngagungkeun Kangjeng Nabi nu kitu teh bisi maneh teu apal jelema-jelema nu teu make otak nu kitu hirupna teh teu make pikiran kitu ka inung ka bapa ge siah kudu hormat kanu mere duit ka urang siah kudu hormat gitu pan kanu ngajarkeun urang ngaji bisa ngaji urang kudu ngamulyakeun komo ieu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapikeun ka Allah nerangkeun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi gitu Allah jeung malaikatna maparin rahmat maca solawat hartina maparin rahmat ka para nabi khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ari urang saha menikmu ngagungkeun Kangjeng Nabi menikmu ngamulyakeun Kangjeng Nabi pan minang diajarkeun piraku manehmu gitu Pak titah nyebut ngaran jelema dibere duit piraku mu pan gitu contona ya umpamana di dieu teh aya jelema beunghar ngaranna Asep cuk jelema beunghar teh bacakeun ngaran aing 100 kali ku aing dibere duit 1 juta daek teh daek pan minang diterangkeun cek urang teh Asep 100 kali dibere 1 juta maneh daek teh daek da sakedeung atuh 100 kali teh dibere duit 1 juta ieu ditanya nyebut Kangjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad sakitu 100 kali
ku Allah diberi 1000 rahmat. Sekali nyebutkan jenengan Kangjeng Nabi 10 rahmat turun ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali nyebutkan jenengan Kangjeng Nabi diangkat ku Allah 10 derajat, dihapus ku Allah 10 kesalahan. Biraku embu lamun jelema eta make otak. Kitu lamun make otak mah da urang mah tara mikir Pak. Ngajina urang mah tara angeus. Ngaji teh ari muludan we jeung rajaban gitu Pak. Mun di imah ngaji teh ari daek. Gitu ari daek. Mentak cek Imam Ghazali mah di mana jelema hirup teu ngilu kana aturan pasti susah. Kumaha aturan hirup teh babari. Aturan hirup teh kudu dahar. Aturan hirup teh kudu sare. Aturan hirup teh kudu kacai. Kudu ngompol jeung sajabana. Aturan hirup teh kudu mani. Leungitkeun we hiji susah mani. Cek urang teh da abdi mah sibuk cenah pangarsa moal molor gering sia. Sok cobaan 1 tahun tong sare gering mah. Jelema sakumaha sibuk tetep kudu sare. Cek urang teh da abdi mah riweuh pangarsa moal tuang moal bisa mani. Anger jelema mah kudu dahar tong dahar sia saminggu gering. Kitu hirup teh. Aya nu ngatur jeung hirup teh aya aturan. Keluar tina aturan ngaco pasti hirup. Kumaha hirup teh kudu gede hampura ka batur. Hirup teh ulah hampuraeun batur. Di mana jelema teu gede hampura pasti susah. Pasti pasea, pasti gelut unggal poe. Tong ngomongkeun jeung batur jeung pamajikanana. Tong ngomongkeun jeung batur jeung inung bapana pasti ribut. Lamun teu gede hampura. Nah make kudu gede hampura pan urang mah jelema, ai jelema mah tempat poho, tempat salah. Jelema mah tempat salah, tempat poho. Matak di mana ningali kesalahan di batur, sing inget kesalahan kana diri sorangan. Di mana ningali minangkana mah kacodekaan di batur, sing inget kana kacodekaan diri sorangan. Di mana urang teu gede hampura, maka dijamin hirup urang moal bahagia jeung nu pasti urang moal dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hak diajar hirup tong gede hampura. Di mana pamajikan telat menyediakeun cai adat ku sia. Di mana pamajikan telat masak carekan ku sia. Gitu. Di mana salaki telat balik carekan ku ece. Di mana salaki telat mere duit carekan. Di mana emak jeung bapak tere mere duit carekan, goblok-goblokkeun ta emak jeung bapak. Gitu, di mana babaturan teu nulungan teungeulan ku sia. Susah sia hirup. Eta teh pagawean urang. Urang mah belegug ka bina-bina. Pedah babaturan teu nulungan amek siksa. Gitu kan? Pedah emak jeung bapak teu mere duit amek gitu. Carekan goblok-goblok emak jeung bapak. Pedah pamajikan telat nyadiakeun sangu carekan. Eta teh kalakuan sahala mun lain kalakuan setan begitu. Umat Islam zaman ayeuna geus leungit akhlakna. Umat Islam zaman ayeuna geus eueuh pangeranana nu aya hawa nafsu. Afara'aita man ittaba'a ilahahu hawa. Diterangkeun ku Allah bahwa jelema akhir zaman hawa nafsu jadi pangeranna. Nah di mana hirup anu bisa kumaha urang? Eueuh sia teh. Hirup mah teu bisa kumaha urang. Hirup mah aya nu ngatur ngaranna Allah subhanahu. Tah diriungkeun dikumpulkeun nya di pangungan sararea dihadirkeun di onang supaya urang ingat ka saha ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi teh jelema nu paling mulia, Nabi teh jelema nu paling agung, Nabi teh jelema nu paling ma'rifat ka Gusti Allah, tapi Nabi teu bisa ngalawan Allah. Lamun ece jeung akang lalajo sejarah aya paman Nabi nu paling dicintai ku Nabi. Aya paman Nabi nu paling ngabela kana Nabi jeung kana agamana Allah. Saha jenenganna Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ditakdirkeun ku Allah maut dina perang Uhud. Bari dicabik-cabik hate. Kumaha Nabi nya geus we. Da Allah nakdirkeun Sayyidina Hamzah kitu mautna syahid. Nabi cinta ka istrina ngaranna Sayyidah Khadijah. Oh awewe nu luar biasa dina ngabela Kangjeng Nabi seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah maut nya geus we. Gitu.
kumaha Nabi kawin deui da Sayyidah Khadijah nanggeus mah geus teu bisa ngalawan Allah. Nabi teh eta teh jelema anu pangmulyana. Na urang saha meuni riweuh sirup teh kudu sarua jeung kahayang. Pedah bapak telat mere duit digoblok-goblok ku urang. Gitu lah. Pedah inung teu ngawurukan ka urang dibangsat-bangsat ku urang. Na urang saha meuni wani model kitu. Hirup teh meuni wani ngarumpak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijamin jelema anu ngagugu kana hawa nafsuna, anu teu ngagugu ka Allah atawa teu diajar gede hampura, teu diajar ngahampura dina hatena, teu diajar lautan hampura, maka jelema eta pasti susah hirupna, oge pasti moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Matak di mana urang tara daek ngahampura kasalahan batur, garansina urang moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kitunya dulur-dulur sadayana fa insyaallah engke bakal aya anu ngadugikeun nasihat kanggo urang sadayana eta Kiai Haji Ahmad Salimul Afif oge Abuya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi insyaallah sumping bakal ngadugikeun nasihat-nasihat kanggo urang sadayana. Ieu mah ngelingan, ieu mah naon meureun cik urang mah silih nasehatan bisi poho bahwa urang teh boga Allah pangeran urang, bahwa urang teh boga Nabi Muhammad panutan oge tuntunan urang sadayana nya. Mudah-mudahan urang sadayana engke di yaumil akhir di akhirat dihijikeun ku Allah sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kempelan riungan urang sadayana dina wengi ayeuna sing jadi ciri, sing jadi saksi bahwa urang sadayana cinta ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana diterangkeun dina satu keterangan anu sahih bahwa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cek Nabi sahajalma anu cinta ka kami, sahajalma anu cinta ka kami cek Nabi, maka jelma eta bareng jeung kami engke di akhirat, hartina di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hapunten pisannya kasadayana hapunten pisan mugi asing janten kaberkahan, janten ilmu anu manfaat. Sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum